Halo Bray, Cekidot. ini kita capek naik ke Baduy, Baduy dalam. Kirain naik puncak. Bohong, getang. Inilah kita naik ke Baduy. Tuh lihat tuh. Ini Bray ke Baduy Bray. Ada Abah Bray, Abah Kiai. Abah, kuatan abah. Kuatan pakai itek. Tenop. Ya, mangga baraya. Ayeuna urang tos asup ka daerah Baduy. Tuh, tinggali baraya tuh. Para raasnya baraya. Lumayan ya. Nanyakna. Ayeuna tos ka daerah Baduy. Tuh. Ieu batasna teh. Baduy luar ken tapi. Sampurasun karhun Baduy. Ya orang usup heula ka Baduy luar tuh. Baraya tuh. Tah ieu wargi-wargi sadayana tamu ti Baduy nuju kacapean. Tah. Ieu Pak Dr. Samsudin ahli bidang arkeologi Baduy. Soleh Afif Mhum ahli Baduy di NU. Baduy tah. Tah iya. Baduy. Profesor Asep Ahmad Hidayat ahli arkeologi Baduy. Profesor Doktor Bukan arkeologi, ahli sejarah Islam. Tah ieu Profesor Doktor Asep Ahmad Hidayat. Iya. Oke. Nikahan jadi. Di Anen. Nah, mitra 6 Profesor Doktor Asep Ahmad Hidayat. Ahli arkeologi Islam. Ahli arkeologi Islam. Marangga baraya urang mapai-mapai lolongkrang paimahanana di Baduy gitu. Urang ngaliwatan ke dieu. Di Baduy. Ya kurnian bilik ya. Elit.
Ieu jamban. Jamban. Tak, ieu. Tak, ieu. Jamban. Ieu China. Recet. Ieu anu bade abdas di Bandung. Rujit. Apik rujit maksudnya meni jejereged hasna mah. Ari anen ka mana? Hah? Oh. Da temani, Bah. Dan temani si Oceana ge. Jadi Ridho katingal eta ge kade ngaliwat. Mun mandi temenang ka dieu. Aca, bentar ah. Herang gitu Kita baru sampai ke Baduy ini. Perjalanan sekitar 1,5 jam. Tanjak turun. Iya, banyak. Turunnya dikit. Gintai. Ini. Tepar. Nah, ini di Baduy. Ternyata ada fakta terbaru, orang Bandung lebih futsal daripada orang Bandung. Ya, jadi disebut apa Ted skincare teh menjamin Menjamin beneran ini kena di sini Baduy. Gelis Gelis. jeung karasep. Karasep.